didiklah nafsu orang. Ketika orang ria dididik nafsu orang supaya ulah aya-riaan. Urang ujub dididik. Cenah hese jangan guru nu bisa ngadidik supaya dituntun ku guru urang. Kieu mimitina beramal teh bersyariat. Geus beres bersyariat bertoriko, engke ge bakal nyayan kena boga rasa urang dideleukeun ku Gusti Allah, engke ngalengkah bakal asa neuleuh ka Gusti Allah. Ngan hese dijabarkeun anu teh mah kos kitu mah bab rasa. Kudu kumaha tuh? Dididik ku urang nafsu urang. Dididik. Kok bisa dididik sih? Ya Allah, ya Rabbi. Anjing binatang anu paling keji. Hukum nagem mugolazoh lain sembarangan binatang tamah katoel urang kudu disertu kaletak kudu disertu tapi anjing nu sakitu ijibna didik kurang teh anjing dididik ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti tahun ka tahun nu ngadidikna kudu nyaho kana karakter anjing teu sembarangan nu ngadidik setelah nu ngadidikna bisa jangan didik karakter anjing engke anjing bisa jadi anjing pelacak bisa jadi seyat anjing teh bisa jadi buburon kuno bogana coba kuari tuh embeleuweung kumane terekam bawa ka dieu bismillahirrahmanirrahim bet langsung nyana bet dibawa ka dinya meunang ngadidik anjing bae bisa dididik ai nafsu urang kunaon teu dididik